kos gitu deh kuadet penting baik mah sholat belah pokoknya mah guys. Memang bener penting mah sholat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus. Adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau kasub ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu naon mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Sareupun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat ka bejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun nu bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ya aing sakieu teu khusus salat ieu cek deui. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh ku ngade teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusu tetep bae. Saya bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruannya nama teu lumpat. Beres wabah daratang kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh masyaallah jaeu teu teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nya teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Da teu di tukang ieu eta naonan? Goblok reungit. Atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu kejotosan-jotosan. Udah kita teh khusu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus. Nah, geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salatnya. Mun teu iman mah moal ngalawudu, jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat. Pohara jasa. Ye, atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa. Jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusu jeung teu khusu. Ya malaikat teh nyahoeun kana mah. Ngan sakadar nyatetan doang salat. Enggak. Teu nyahoeun nu mana nu khusu nu teu khusu, teu nyahoeun malaikat mah tuh. Mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah, ya Rabbi, ngeunaheun jasa. Ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh
lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat, maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia, bingung soal akhirat, sok gerak ka Gusti Allah munajat. Allahu Akbar. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wallahu a'lamu bimaradihi walladzina amanu lan utawi wong akeh kang padha ngimankeun ya alladzina kabeh wa amilu lan padha ngamal ya alladzina kabeh as-solihati ing sake amal kang saleh. Mubtadaun yaiku dari mubtada wa qaulu lan utawi dawan Allah lan nukallifu ngadawi ayat lan nukallifu nafsan illa wus'aha. Manane oranana mardi ingsun agung ing awak-awakan angin kawasan nafsan to kota tegese ing kekuatan nafsan minal amal saking amal. Itiradun bainahu wa baina khabari ku itirad ing dalem antarane mubtada lan ing dalem antarane khabar mubtada wa huwa lan uta khabar iku lafaz ulaika ashabul jannah utawi samudawane mangkono alladzina iku pirang-pirang kang anduene surga hum fiha utawi ulaika fi dalam jannah khaliduna iku kang langgeng kabeh. Wa naz'ana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Wallahu a'lamu bimaradi wa nazana lan maca bisun agung mati suduri ing barang kang tetep ing dalam pirang-pirang atine alladzina min gilid jatana saking monak-monak ikdim tegese monak-monakana kang ana yaiknin bainahum iku tetep ing dalam antarane alladzina fi dunya ing dalam dunia tajri kang lumaku minta tihim saking asar-asar ing alladzina Adil kusurin tegasing dalam asar-asaring pirang-pirang gedong alladzina alanhar apa pirang-pirang bangawan wa qalu lan ucap ya alladzina indal istiqrari fi manazili ing dalam dalikan ila teping dalam pirang-pirang panggonane alladzina ngucap-ngucap ing lapad alhamdulillahilladzi hadana utawi jenis puji kutang tukadu ya Allah kang nuduhkeun ya Allah na isum sadaya lihadzal amal kadu iki amal alladzi hadza jazaa'uhu kang utawi iki jariyul anhar min
sadatihim wa dukhulil jannah jazaohu iku babalasan hadzal amal wa bakullalan orana ingsun sadalina tadi kudrapun yen ta oleh pituduh ingsun sadaya laula dan Allah lamun orana tawi nuduhkeun ingsun sadaya saballa wa dipajawab laula dan buang apa jawab lapad laula dilalati magoblo alih kena nuduhkeun barang kang tergabung dalam sadurunge laula go alaihi ngatose jawab Laqad rusul rabbina yakti teman-teman teka apa pirang-pirang utusan pangeran ingsun agung bilhaqi kalawan bener wa nudu lan den celuk ya allazina an satune kalaguan tilkumul jannah utawi mangkono surga iku ristumuha den waris sira kabeh ing jannah bima kuntum tamalun kalawan barang kang ana sira kabeh iku migawe sira kabeh ta'maluna iku migawe sira kabean mukhaffafatun iku an mukhaffafah ayan lau tegese zatu de kalakuan au mufassiratun tawan mufassira fil mawadil khamsa dalam pirang-pirang panggonan kang lima tilkumul jannah uristubuha bima kuntum ta'malun lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah iman teu ka Allah jeung ka Rasulna paeh la tufat ta'ulahum abwabus sama bal dibukakeun lawang langit atawa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat kita salat henteu kita zakat henteu kita puasa henteu kita haji henteu kita ulah maling korupsi kita ulah mabok kita ulah zina la tufattahu lahum abwabus sama mual asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat insyaallah na'udzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji ulama ingat ka wa'du ingat ka Syekh Fadil kamari rame-rame baca salawat wa'du cekna insyaallah janji insyaallah kuduna urang janji maca 313 janji pan teu bagus eta kos kitu ceknya ge insyaallah nyana ngomong deui baca 313 waduh ih kumaha waduh deui insyaallah ceknya lagi atuh sebab besi janji ya teu maca pan ieu buktina henteu kan emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat mati jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus sholihat dari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus sholihat
ngamal amal soleh, ngalakukeun migawe kana amal soleh. Iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayah. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilus solihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul, ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana. Kumaha tah janji Allah? Ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman kajun diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah, tembak cenah saya paeh iman baik ka Gusti Allah, berarti bukan bener iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid anu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho ieu teh nyaho. Amal soleh, salat puasa. Oh, Ramadan yang teh kudu make sunah-sunah. Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun ge puasa masa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu. Munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing mah kana zakat. Heuh, kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah, lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu Akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung jajero hate manteu agungan kene cincin digosokan we cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu Akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu Akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan salat naon magrib sabarakat 3 berarti bener eta kus kitu ge geus hebat eta salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha ari nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niata qodho. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji, dikam salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qoboan. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener, surga eta. Sanajan kabeurangan teu salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji Bang sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Teu salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan. Allahu Akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut dong seutik. Oh masalah
mungkin masih ke sholat enggak sholat dohor sebarokat tilu iya budak kudu servis ya tilu ke asar saya ke sholat enggak sholat asar sebarokat 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat dohor 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilus solihat eta geus hebat eta kos kitu ji kieu teh salat kos kitu surga geus biasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema sahabat di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salih pagi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum geus ayo salat berangkat opat pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos gitu cak Gusti Allah kayak kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadal coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos gitu Pak wayah ngeunah bae urang tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa sholat bae mun aya anak urang teh Bah kuno aja sholat teh khusus boro-boro sia aing henteu geus penting salat teh khusus teh henteu ayo salat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku khusus ku iman amal soleh geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kalipun nafsan illa usaha poe eta bapa bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta we asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu sakecelaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagengcelang endek ditumpakan ku potongan aji pendek atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala batak la nukallifu nafsan illa enteng geus hese masya Allah karim pokokna mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae sholat kosok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husuk tapi aing kosok puasa aing puasa Ramadan kosok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah kosok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon deui fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug aing cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surga lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan
tahun beureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di sorga. Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal teh pokona mah geus tanpa aya kesulitan kaesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus teu ngaberatkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur terus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran khusus mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusus geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusus modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabu hese ini khusus jasa salat sholli fardhu Allahu Akbar terus bisa teman-teman Allah Maha Agung Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero ate cincin aya cincinan digulak-gulak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarake 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalain salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah emang pas gitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saeutik eta da geser saeutik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 nya diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat baru Allahu Akbar
Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa bihamdihi. Ndek ondangan sepatu meuli anyar bae gitu. Jang paparantieun ongko. Eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena. Hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah, nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerang gitu. Nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sepatu. Jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Oh, siwak lagi eleh bae leungeun mah. Mending gosok-gosok gitu. Pan poara eta deuleu zahirna. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa na sakitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan. Mang aing mah kos kitu deuk wae, penting wae mah salat belah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema nu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusyuk di dieu. Ieu mah nu salat teu pati khusyuk di pager bae heulanan. Kalau kasub ka sorga sih mah salat teu khusyuk ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanong nu babarengan. Aing geus ngaja. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusyuk aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Hareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emangna Gusti pelit henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecap malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun nu bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ieu aing saking ge teu khusus salat ieu cek dia. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumade teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusyuk atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusyuk tetep bae. Saya bae tah khusyuk moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Ma'rufil Qurgi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jageut teu teu nyaho jadi kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit ieu. Atuh reungit pak kalembek teh bisa ieu kudu make jotosan-jotosan. Budak. Eta teh khusyuk ngaranna teh salat geus kitu. Tetep la nukallifu nafsan illa wus. Geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya. Moal salat nya. Mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salatnya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusyuk jeung teu khusyuk ya malaikat teh nyahoeun cenah mah ngan sakadar nyatetan doang salat teu nyahoeun nu mana nu khusyuk nu teu khusyuk teu nyahoeun malaikat mantu mata laporan ka Allah tah lengkap.
ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jas ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni tama kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka surga bae geus mulai mondok pesantren ngaji hamil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawa metro usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli-ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk pit cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik inget ka sorangan kok neuleuh manuk sih inget kasorangan bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk pi manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lembu eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun supari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar nyincirikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah
pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik sakieu geulisna ieu pamajikan mesti lamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku dibere nah komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledeh bae eta urang nyandung bae kitu leuh pamajikan urang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh naon eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah panggil sahabat nu saja ya Ali katinggalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeus teh jadi budak memeh balik mending di mawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cak cenah teh hayang paeh leutik beuh pat ieu mah geus kieu cak cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu tak ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusukan henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta geus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulana naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonan naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya teh aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bahwa nu geulis bacan bisaeun ibadah bahwa nu goreng mah bisaeun ibadah sedangkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi jangan cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kalau dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'an sampai sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullohan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah
sedangkan cak Kanjeng Nabi dek nikah mah tah fakfar bizati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin kadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aja karang itu di agama juga capitan lain itu di dele batin masya Allah kurang kawin lillahi ta'ala tenele gelis na tenele kaya na tenele tapi nele agama na borojol boga budak masya Allah budak diajak nonton TV itu daekeun sebab timbul ti indung anu tadina maca Quran baik, maca sholawat baik. Dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing. Pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing. Sial jasa tah budak. Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV. Dia kageun ka TV teu daekeun. Masya Allah bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nari abah ayo ke masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ke masjid tinggal lindung tuh budak tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah dibaheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ke anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizati din ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya na bala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pajacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ka hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangun teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah kos kieu kaayana pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga emang kunaon apaan aing ngaji di Cilongok la nu kalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolok kot baju urang ge teh urang datang ka imah
barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobol kota kutana wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum make henteu ieu mah kadi kalau motor tu tengah boh bararau kieu kek kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiekeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura rasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu makanya nggak dibalem nyana sadar sorangan ente cak malaikat ka sorga mah ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak kana tetep dek dibalem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh urang geus deuleu bener kutang geus nyengret sempak geus adi juru apa geus make naon heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak kieu teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neulean si mbah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan banta kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngusur atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wayah mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku so ieu kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas ka dieu kurang panas asana ieu mah cenah ngabersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ka tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge panurang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae? Ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heulang teu. Sakedeung jeung kana ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas deui. Keheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan maka itu pantas ka surga. Oh nya, sia langsung ente cak. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karang datang tuh, woi dadah ka dieu. Sia teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka mah. Emang kurang gitu. Aduh aing geus hese nyaritakeunana cak aing tukang ngoyak-ngoyak simba cak. Kasarorga kabeh geus tah. Go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul di kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngelengitkeun ma fi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fi dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing
tungguan sia motor naon sia kuaing disusul sia kuaing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh teu tila bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok tuh budak awas sia kuaing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuaing susul sia kuaing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubel jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman takos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokoknya mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang dihandap atawa urang di luhur baturna teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabeuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan ya tilok dieusipan kunyana nararangleud dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak tiga intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya Pak hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai naik ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuna cai eta kumaha padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung
capek-capek sedangkan mantas dipakai jadi parawan deui berubah banget ke isuk makos kuari makos ke isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin gelis henteu henteu angger banget urang pa ieu kos ke isuk lain deui iyalah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asa berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang bari mah larangan-laranganna titah ngridit titah diulang ngridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kurang dikreditan dia ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sehingga ada nyokot duit bank sehingga ada deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu Masya Allah muka maka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun jadi ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang ke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganana urang kabehan asup ka sorga beul nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben menyelap aya si Edi ka mana orang di sorga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge teu daek nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga wah tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka ka jeung hukum mah ih bukan dipasantrenkeun ban keur balik mah luluh banyak sakola ban bebeja nama ka guru horengan teu asup-asup di pabrik dahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teh di deuleu aya jadwalna di teh Edi orang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener ih anak abi ya malaikat ya anak tuh apa nama iman neraka mah pangyabutkeun we teu bisa cak ya mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napan di ditu semal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosana maling sepatu bae aduh agak satunya iman bukan mah sia dibersihan bae lah di dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu jabal mana penanya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gak jelas geus dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh mah nganggeheng mak tak ulah datang ka kos kitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh kieu ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kumaha coba omongan anak wa qalu wallahu a'lam